temongkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh mangga weh ti payun tak ulah kitu urang Sunda mah kumaha haling ku aing tak eta urang Sunda haling teu sanggup mah ku aing sia ka mana karep haling sia kowek haling ya eta si goblok ka mana we karep ngomong teh ada kesalahan mere robah iya jeung Sunda Sawawa no kowek teh bangkong banset kowek teh ning disadak kowek atawa berwek Alah. Sah juga bancet teh aka. Aduh ampun aing. Peureum. Sing sauyunan garasa. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur, cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib si teroris aya nu wajib nya apa teroris apa teuing nu rek newak teroris tah bisa da innalillahi wa inna ilaihi raji'un lain eta mah polisi ngaliwat patroli amulan innalillahi we amulan deuk dicet apa teh teroris apa naon wayah kieu geuresik init Kalembang wayah kieu teh teroris di ditu teh tariris atuh nu kitu mah alah ai tariris mah geunah laguna ku pemaci cicang gurileung geunah naon cecep deudeuh daun hiris atuh teh mah jauh-jauh pek pikir urang luar negeri geuring ai datang ka urang teh teu teroris di mana turis tama jauh-jauh atuh ka di pikiran teh turis mah andok diselapkeun dina tonggong keris abong turunan beki jauh kamana karep we keris mah beki jauh ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris tama ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka nu Maha Agung syukur lain kuris jauh biasa beki jauh jauh euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teh hirupna teuing si eta mah tereureureuh carekeun teh beki bau teh alah ampun mere mandi mere jauh lita naon teh naon kan pihujaneun si teh padahal teh Natal oh nya bener kamari teh kamarin ngaguruh kitunya banjir teh teuing mun sora roti sora naon pika keungeun atuh ki sada naon teh air bah saya sora roti di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem mingkem nah teteh teh segala arti singlar bet balalager jurig di dieu hei woi naon teh ya cek ayo ge daguan euy saha ini bos simaan saha sora tukang kredit nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun eueuh wibawaan belegug bos simaan jauh kana pi artiseun dengekeun sya hayang teh pegat ke genggerongna duli genggerong aing ulah kaget euy di mana
ya itu dah wibawa ngaranna wibawaan teh kusora we bumbu naon naon teh disada tong cekcok ulah kaget ya hadieu atuh leret menurang madu rek diuk teh leret jar picil akal boa-boa cing paru ringkak bulu-pulu aya naon po lah aya naon sawes agan mah di dinya we antosan dinya yang urusan akang ya mah si harapan gua bilah aya naon-naon mah bilih aya siku si ulung-ulung gelagak kencana maung ya ngamung maung naon maung di mana cing maung Bandung keokan wae ah Acan keok sote cekena ada karek babak pertama da panjang kene atuh panjang kene ieu mah da jelema teh hayang meunang terus ya heueuh atuh ke 5 tahun deui ge juara muni naker kitu goreng patut teh sia coba lain berukan marina kasep Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. dan malam Memangna agama teh ku beungeut. Bener si agama Islam? Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Tak itu tungtung nate kulang ulah ngotoran agama teh kitu tah ieu mah dibelaan nyewa carry nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning ditajakan cenah mawa kenceleng nyair aya geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh sing lamun bener agama Islam ya nah jijikeun agama wae atuh sia teh pangihkeun tarucing aing sok di dapur heeh aya kopi jeung gula terus naeur cai terus kopi sasendok gula sasendok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing ci kopi aduh panggih euy kana pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab Eta mah kreatif. IQ-na jeung anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung aya pek teh ngaheujeun bijil we anu buleud hejo naon cing nog anjing tika pagi euy nya tauhidna jero jelema ayeuna teh kumaha eta teuing bacakeun tauhid cenah tina komik nyokorna. cing Aisyah aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh nu coklat heueuh tah ieu mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek api beleguk bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah satu mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru
Ngagedean deui atuh sia teh. Oh, leutik mah, leutik. Leutik sukro. Bus. Siapa? Sukro meureun. Sukro. Gede kene. Wah, jero euy ilmuna euy. Naon atuh? Taluk. Remeh nyelap dina kapal. Paingan ngaberesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah. Aduh. Ya, da ulah cek aing oge begal. Nah, eta anu tukang ngaresahkeun. Make dalih agama, agama teh dipake kedok. Dipake kedok bener Kang ieu ya teh. Nyeun kaonaran. Da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh. Bener. Heeh. Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. Ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema. Nya. Linu saminggu teu gelut teh. Bener Akang masuk karikeun awak teh. Ngagos aing. Pajar kitu linu saminggu teu gelut. Supaya Aduh. Leung lamun pikasieun mah. Da sia mah lain pikasieun pikasieun. Aduh. Tapi serius teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh. Hayang utah aing mana pos teh. Oh, gitu nu geuleuh mah da. nu ngewa mah gitu kan. Nu ngewa mah gitu. Nya. Tiga nu berwibawa. Lain muni kawas anu pinuh wibawa we. Oh bener. Pas penuh ku komaga we. Awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya. Ngancam nepi ka teh sieun gitu. Suka rek ka dia kan. Alah. Awas ya dinu caang ge ditoel ku aing. Toel aing teh mah dak bareuh. Awas ya dicai di kosokan. Lain meni asa pang benerna geuning. Udah buta barunya. Udah buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir dan jelema kitu mah. Hei. Ka dieu sia musyrik. Kafir. Kasawa ka Akang berarti teh. Sitara salat. Goblok. Aing mah di BPAK. Kawas nyaksian hirup aing. Wah, hidup. Wah, hidup Bang Soda. Hidup Bang Soda, hidup. Wah. Hidup Kang Haji hidup. Aduh, tersangka ya. Jago urang menang. Allahu Akbar. Beres Kang Haji Kohar. Kang Haji. Lah. Aduh, luar biasa ya tanya Bang Soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong meureun kana. Kumaha cing? Tampiling sakali cekuk. Pae, henteu akang nu lumpat. Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya yeuna resepi. Akang mah tibu budak teh raja gelut teh. Resep. Kana tinju. Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat bae aja. Pangresep. Ah, jago silat. Pangresep nama kana. Gagak lumayung gajah putih di papak semua gitu. Eta. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontong ka dieu cokot teh punukna di dieu di alana ku Kang Haji mah Allah. Rat. Ya. Itulah lajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah. Cing. Wah, oi. Cing pecahkan. Hidup jago, hidup. Jago hidup. Jago hidup. Luar biasa aja. Wah, jelema teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup Kang Haji ya. Hidup jago. Walah, cing, ya kumaha teh?
ngalangan batur pasirik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji ah, damang. Saya nama teh kuring Haji Kohar. Oh, Haji. Haji Kohar cuci biru gitu. Dah, punten deh ya. Iya, ngiring di dia. Aduh, hebat dong tuh aja. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Duwe aing butak. Ya. Kaisinan Ulah bisa jadi pasea aja. ulah baik gitu wae. Pas lami Kang Haji nonton. Wah, lami ya di kawit Kang Haji wah. Turiren uga dinten. Turire ya. Bisa minggu di studio manehna. Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Os, boboh Kang wah. Kang Haji mau tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana ka Jakarta? Oh. Haji naon cenah. Beko Haji Sarip. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengkeun mun hiji. Oh, 5 tahun ka pengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mah itu. Gitu ulah demi Allah ya. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas Masya Allah. Wah, 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Kang Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah na musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na keusik. Asak, sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Sikat beneran. baik kan jadi Sikat beneran. Suwe Panjolan katipu si Akang. Tukang nipu katipu. kayak Bandungan Kang. Lauk asin yang teu kudu dibeulem di teu mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Kakara Kang kegodek di jelema itu. Aduh. Ayo. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah mere geuring dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah, demi Allah ya. Kira dia. Anu leras. Wah, demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Roy nepi ka kitu. Aya di akang. Di akang aya kene. Gitu. Oh, peryogi berhiji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang mah ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Aduh. Cing pangenangan geuna tunggu datang aing mun dijara rempling kabeh kawas angkat tincak. Sakitu kenal berebetan makan deui. Ya, sia teh kenang kita tadi boborobotan. Nepi ka katorekan aing. Naon? Eta kenang bieu di sada. Pangbejakeun pangenangankeun kitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing. Oh, bieu teh di kenangan goblok. Hah? Biar jadi kenangan. Oh, ayeuna bade. Syok. Hah? Syok. Genaheun bisa datang kenang itu. Alah, eta
sini kata-kata adanya anu paksa alah hebat tukang kendang di mana coy Di mana? ya ai kendang jempe siapa pajar di sana pajar di sini jadi haluang anak kena pugus sini kena huap hebat itu eta nepi ka bisa sarengkak nanti wing kenangan alah kakenangan aing ieu ada kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kendang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh Cangkuang dalam cangkul aja cuma aduh udang mana teh kenang deh nah dah jadi kenangan mana mah bingi gade hah mana jadi kenangan bingi gade kudu sabaraha mere bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan diuk siapa goblok ah diuk saha nu maot diuk sia didinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon panyawatna aduh si goblok udah kekeh goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje beda-beda teuing aje keun bae tong dicengceri kanu maot da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalau beuki parna aje gaduh karunya euy dulur euy bapana maot lain maot goblok sia diuk penyakit kanker aje keun bae tong dicengcerikeun ae moga-moga we tuang rama atuh mulih da ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna gaji tah gitu amin gitu aja sawieu sejugan ku abdi we naon ieu buta kieu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beuneur make dibaheum setan ulah ceungeun aing disebut beuneur tong dihalangan kan cuman antap tak si goblok cuman bisa sok atuh kanya sok ku agak tenggelan tak cuman ayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo tekena ajar banyak ya
Nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna ca. Ya, ngaran Cidewek mah halus wae. Euy. Ngalatenget. Ujung mutu. Kayak gitu anu peget beuki jatuh. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jeka aing jawa kasih beureum ngalasai kayak gitu anu beureum bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja aing goblok oh waduh ngetrek aing wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek nete liur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat ya ala anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we satep we itu we aduh labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus syeurina tetulus da nyeri anjing alah we tah tersat tuh ya jorang sieu mah lain jorang goblok jabakan taeun jorok sieu mah porno aksi cece lain meni gede kitu euy naon eta bobogaan meni gede kitu ya heuh anjing teu diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang meni gede hayang bener heeh apa teu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun teh kapal terbang geus teh oh ya henteu ya heuh syukur ya heuh mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh macam make parasit mawa we dudukuy maneh matalian
lain hayang gede dengkeun heula tuh dongengna prosesna dengkeun heula hayang gede mah sageus da ngajelang tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji geus ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kita sapruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek kapancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian wah mau amak ini sok maneheun walila aing mah ada teh cindekeun naon banyarekan aja lain nongol kabina-bina teh sia kapancing amek hiji siapa kitu ah goblok ieu mah banyarekan lain nongol sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh eleh ambek eleh aduh euy aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon maneh euy? Alhamdulillah. Islam. Sami atuh punten ah. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bade janak ka itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentok. Naon aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Waduh, bangsana aja. Lumacak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei. Sangaran. Uring cepot nya. Wah. Siapa teh? Cepot. Eueuh. Bangus kitu make jeung ngaran Asep. Budak urangnya euy. Aduh. Ai itu nu tukang kuring dawala duh saha cenah ngaranna ararem ini jauh euy budak meureun bangsa naon maneh teh manusia ya manusia wah
kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah budak meureun haling teh nyambung haling sok tanya nu bener identitasna euy bener maneh teh bangsa manusia nuhun geus umroh rantau sering kan syukur euy aing warga negara Pringgandani aya kitu tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh ieu teh ulu ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu nepi ka nganggap remeh nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta Nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug kalungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kanungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bak pang us batik tik pro sebal bodong sabo boko hartos tauhid itu karunya dekat saletot ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten hampura sabab ieu teh mana geus lila jadi dieu teh ya aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong aya kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa sekarang melarang pret itu kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret lain seri goblok dina si aing lain marukana mun aing ngabodor aing teh itu serius bukan heureuy aing teh ya mohon maaf aja entong mohon maaf pokoknya dari sekarang pergi saya lagi jadi kumaha teh dek init moal nya kumaha dunungan kuring atuh kumaha dunungan kuring lu punya majikan nya aya coba panggil ke sini panggil cepat keras Kang umur atuh juragan Arjuna wae jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu dah berarti maneh teh ilegal ya wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir lain jempe wae kita tadi aing teh ngomong teh budak kita tadi lalaki teh lain awewe aduh ampun datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewo pakulingan rana geuning juragan ya aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka saha Janaka teu make Sunda henteu Janaka Sunda maksudna meureun geus areueuh nya si utun singkok
aya kulili ngaranna Janaka itu abdi Janool anu iya Harun ngaranna anu itu Udin ngaran carane buku Janaka jeung Janool ieu Udin punya gede buku manehna jauh teu kadenge ya Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyekah teu nyekah alamat cilaka maneh bakal ngeringkuk dina obang warga negara mana tadina kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teka dungsang teu puguh tujuan komo kitu abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleu nyikah maneh itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah lah dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh dalam buka keur nyogok mah ku aing dibere menyingkah da dibere menyingkah teh mah teu popolotot teuing pemasukan hayo nyikah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu wah bahan ribut ya bebeja aing sepot lan siapkeun tanaga pikiran bisi ribut sae si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae tenang coba naon bener tega pati tega ayo aji mulati tegarnya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria ngajar hebat maneh sia Janaka iya alah iya modar kurang ajar alah iya kurang ajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung ni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh muni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya up ya siap benang siap iya dai tuh aduh syok sia
Mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing. Itu awewe tinggali awewe mun geulis. Mana tuh. Oh. Lain awewe. Lain tang kacau sama ku angin. Aisyah. Katipu aing. Katipu juga jadi. Aduh ampun. Hei. Naon? Ka dieu. Ka dieu we di dinya. Ka dieu Surawung. Ieu meureun dununganana Memas. Iya. Hayangnya hawe aing meureun. Wah, sia modar. Lesotkeun denawa. Dan lesotkeun aing. Wah, sia. Wah. Karasa sia. Lesotkeun aing. Wah. Hayangnya hawe aing. Aduh, silakan lu. Pilarian bisi kumaona. Dunungan dialungkeun jang. Pilarian kawahangan. Silakan. Abong kena dedemit. Rasa-rasan carek itu teh kitu we urat batu. Urat batu, dedemit batu. Aduh. Abong kena dedengkot. Nepi ka urat syaraf. Hirup urat urut teh. Naon sia teh? Mana we teh daya dunungan urang. Abdi teh ngagidi ke ngabantu ieu heula urang. Cak dunungan kana seje tadu. Dek naon? Wade ngiring nemak atuh tuh. Aduh. Dunungan nemak, hayang nemak eta Tumak nemak. Panah. Wah, itu kulan di Sukabumi itu. Ayam pelung. Ayam pelung. Kulan tara-tara di sada sabatnya kok di huluna. Di nama senjata. hayang maneh tanda lain teh. Ayam maneh, sanes anu sanes. Hayang tetangga urip. Da lebareun eta hayang urip. Kamar we batur teh. Aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada. Cinta hayu cinta kukuring ai teu disada wae mah nya dipencit ku abdi teh. Da teh aya jalan atuh. Nya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Bogana mangharep-ngarep. Nu bogana mangharep-ngarep we. Ini umara di podaran. Bisa maneh nemakna. Tiasa ti eyang atin di Sukabumi. Nya sok atuh ka itu. Lat di ditu nemakna sae. Sok aja gerasa sira jeung Denawa-denawa rasakeun panah-panah rusak. Moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula. Tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan. Awas.
healing dawalau Sagunya ini pelet tuh kapacok. ieu Bambang Sumantri dia sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing ge nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi Wow. Ini halah modar ku aing buta kitu tinggal ikeun tahu yang syarikeun sia ari aing gagal teh Manehna ngetan senjata hidup. tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge Ada naon ge kudu belajar. heh Belajar latihan. nu matak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola Sarakola ulah bodoh bener akang. sambungkeun antara teori jeung otodidak Nyata eta pengalaman. heh Oh, pengalaman. sagala rupa oge da kudu bareng atuh Forma jeung pengalaman. kitu Suk aing lain hare-hare wae hirup teh buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh Atuh da uyuhan sakola gen teu. uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu tapi dek kang ngeureueuh we geuning Jeung panggilan akan teh.